Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha kabarna ieu teh dulur dangu sadaya? Mugia cara lagernya sehat lahir sareng batin, aya dina panang tayungan Gusti Nu Maha Ghafur, lan mugi-mugi laku lampah urang kenging panghampura ti mantena. Amin. Tur dipasihan kalancaran dina ikhtiar milari nafkah rizki kangge anak rabi, ditebihkeun tina balai. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Danget ieu urang tiasa patepang dangu deui di acara nu dipika meumeut ku urang sarerea Dongeng Sunda di tepasna Dongeng Mang Otong Channel. Hatur nuhunnya dulur dangu sadaya anu parantos satia ngarojong channel Emang, oge nu tos subscribe, nu tos noel tombol loncengna, lantaran subscribe eta salah sahijina pangrojong dulur dangu kangge mayangna channel Emang. Lamun noel tombol lonceng eta supados dulur dangu kenging pemberitahuan atawa notifikasi lamun Emang ngalajengkeun hanca dongeng nu katunda. Sawangsulan deui hatur nuhun ka dulur dangu sadayana di mana bae ayana. Hayu urang pedar deui hanca anu katunda dina jajar carios Dedemit Leuwih Buyut bagian nu ka-33 Yasana Ki Dagar. Ulah hilap cur cikopina kaparayun. Hai tot. Pak RT tara biasana ngimaman salat subuh gagancangan, maca surahna oge anu parondok. Rengse mingpin salat, Pak RT langsung nyarita ka warga lembur anu harita salat babarengan. Di antarana aya Mang Ade jeung Juragan Barkah. Ti saprak kajadian badegana maut ku siluman buaya, Juragan Barkah teh jadi leket ibadahna. Jamaah salat subuh oge tara tinggaleun. Dulur-dulur sakabeh wayahna ulah waka marulang, kuring butuh bantuan baraya sadaya. Kabehan katempo heran, sakabeh panon neuteup ka Pak RT bari jeung katempo salempang. Sabab akhir-akhir ieu mah tiap Pak RT nyarita butuh bantuan warga, pasti aya kajadian aheng atawa kajadian pikasieun. Aya naon sebenarnya Pak RT? Nutumanya teh Juragan Barkah. Kieu sabenerna mah sawaktu keur peuting kami ngaronda, kuring Jang Suma, Mang Akim sarta Sidik kami teh ngarandapan kajadian anu aheng sarta pikasieun. Dorok-dok Bapak RT teh nyaritakeun ngeunaan kajadian anu kaalaman ku dirina jeung para ronda. Tah kitu kajadiana teh, ceuk Pak RT mungkas caritana. Sarua jeung nu kaalaman ku urang Mang Ade, ceuk Juragan Barkah. Nyagan sami. Sakabeh nu hadir katempo regeng, aya nu gogodeg, aya nu kemecrek. Nu borangan mah murungkut bari diuk nangiser ka deukeut baturna. Duh, buah-buah Mang Hakim jeung Sidik ge jadi korban kaganasan eta juri kawas Bah Omot Pak RT, ceuk salah saurang warga. Ku sabab eta kuring menta bantuan dulur-dulur teh, sabab bisi bae dulur urang jadi korban. Pan ari urang lobaan mah urang bisa ngabagi tugas.
moal salah ieu sakabeh teh ulon-ulona si Kosim urang duduk we saung jeung imahna si Kosim teh, cek Juragan Barkah anu memang neteli pisan ka Mang Kosim. Hish, ke ulah waka kabelah dinya gan. Urang dina ngayakeun tindakan teh kudu dumasar kacinekan bukti nyata teu bisa gagabah, cek Pak RT. Buktina sawaktu kami ngaronda rek mariksa ke arah saungna si Kosim, eta 2 jurig teh megatan sarta ngahalangan kami tepi ka aya korban Bah Omod. Candila oge kajadian Wadasta jeung Mang Jubed anu rek ngobor belut jeung bangkong sawaktu rek ngaliwat ka kebona si Kosim ngadadak dipegatan ku Kunti. Ayeuna Pak RT sababatur oge sarua ngarandapan dipegat ku jurig jeung Genderuwo sawaktu nunutur si Kosim. Jadi sakabeh kajadian munculna Kunti jeung Genderuwo teh aya patula patalina jeung si Kosim. Buktina najan puting-puting ari ngobor ka belah kulon mah aman. Wadasta jeung Mang Jubed tara dipegatan ku jurig, kitu oge para ronda. Enya, tapi da can pasti jalma nu dituturkeun ku kami keur peuting teh Juragan Kosim atawa lain. Sabab kami can sempet ningali beungeutna. Geus, ayeuna mah urang teang heula babarengan Mang Akim jeung Sidik karunya bisi kumaha onam. RT pangheulana kaluar ti langgar tuluy lempang rada ngagedig dituturkeun aya kana 20 urang na jamaah subuh. Tepi ka sisi kebon rambutan tea si horeng didinya geus loba jalma. Aya 6 urang na anu harita keur mariksa kaayaan Sidik jeung Mang Akim. Sigana bae jalma-jalma anu rek ka pasar anu manggihan Sidik jeung Mang Akim ngagoler di tengah jalan teh. Kabeneran Pak RT datang, cek salah saurangna sawaktu Pak RT jeung rombongan datang kadinya. Kami teh rek ka pasar Pak RT, tapi di tengah jalan manggihan Sidik jeung Mang Akim kapiuhan, digoyah-goyah ge teu daek sadar. Enya cikan urang pariksa. Pak RT cingogo mariksa kaayaan Sidik jeung Mang Akim. Awakna Mang Akim jeung Sidik karasa tiis sabab sapeupeting kaibunan. Pak RT rada tenang sabab jajantungna Mang Akim jeung Sidik teh masih keketegan, napasna oge masih karasa. Kumaha Pak RT? Tanya Jang Suma bari milu cingogo gigireun Pak RT. Alhamdulillah Jang, masih aya napasan, sigana ukur kapiuhan. Jung Pak RT nangtung tuluy malik ka warga lembur. Dulur-dulur, Sidik jeung Mang Akim ukur kapiuhan. Urang bawa bae ka langgar, urang tarekahan di ditu, karunya di dieu mah tiris, bari jeung awakna mani tiis, da sapeupeting meureun kaibunan. Nu rek ka pasar mah mangga ka pasar bae. Teu talangke warga lembur teh babarengan ngagotong Sidik jeung Mang Akim pikeun dibawa ka langgar. Gancangna carita, Mang Akim jeung Sidik geus digolerkeun di tengah-tengah langgar dikuriling ku warga lembur jamaah subuh. Sedengkeun Pak RT jeung Jang Suma
hari taker ngarancetan urat-urat nasidik jeung Mang Akim. Sangkan getihna lancar deui jadi gancang sadarna. Cikan nu imahna deukeut kuring menta Ciherang sabekong mah, ceuk Pak RT ka warga nu diuk nguriling. Suminta tah anu imahna ukur 5 lengkah ti langgar mah geurasum nyokot cai, ceuk Mang Ade nyelengkeung sabab di dago eueuh anu hudang bae. Kuring sieun Mang, baturan ieu Mang, ceuk Suminta bari neuteup ka Mang Ade. Kawas udak orok bae make kudu dibaturan sagala sakitu deuketna. Dari sieun mah kumaha atuh Mang? Nam atuh ku Amang dianteur. Mang Ade nguniang hudang tuluy dituturkeun ku Suminta. Teu lila Mang Ade jeung Suminta datang. Cai Herang tuluy dibikeun ku Suminta ka Pak RT. Saterusna dibantuan ku Jang Suma, cai Herang teh diinumkeun ka Mang Akim, bari sirahna diceuceuhan. Kulisik Mang Akim ngulisik, bray beunta. Panonna neuteup kana lalangit langgar, tuluy kucap kicep, saterusna ngareret ka Pak RT jeung Jang Suma. Palang siang aing teh geus maot dihakan ku genderuwo. Ayeuna teh meureun layon aing rek dimandian di langgar. Karunya sidik oge milu jadi korban. Ora keneh bari can kawin. Aing so teh geus lumayan lila hirup teh. Geus wareg kawin bari jeung pasea bae ge. Mang Akim gegerendengan sorangan. Panonna rutret nitenan warga lembur anu sila ngurilingan manehna. Sigana geus ngaraji warga lembur teh ngaduakeun aing jeung sidik meureun. Dedeh teuing sarkona manehna jadi randa meureun ayeuna. Wayahna ulah tega ngaterekeun barudak. Urus bae kebon ditinggal akang teh. Mang Akim, kadenge sora Pak RT. Uluh geuning Pak RT mah ningalieun ka aing. Boa-boa ieu mah lain Pak RT, tapi malaikat nu rek mawa aing. Mang, kuring mah lain malaikat Mang, kuring Pak RT, ceuk Pak RT. Oh Pak RT asli, geuningan Pak RT bisa ningali ka kuring. Oh nya, Pak RT mah rada ngeusi, boga ilmu sigana jadi bisa nempo ka aing. Nya bisa nempo Mang, da panon kuring mah telamur. Mang Akim geus sadar, sok gancang diuk tuluy istighfar. Malaikat ieu mah rek nakon aing sigana pasti bakal manrobuka sakedeung deui ge. Tapi biasana cenah ditakon mah di jero liang lahat, lain dilanggar atau musola. Mang, kuring mah lain malaikat Mang, kuring RT. Amang teh masih hirup, can maot, cek Pak RT rada nyentak bakat ku keheul. Nu bener kuring masih hirup teh. Asana kuring teh harita dilegleg ku jurig, manya masih hirup. Teu percaya mah ciwit sarta gegel leungeun Amang sorangan. Mun karasa nyeri hartina Mang Akim masih hirup. Lamun teu karasa nyeri hartina Amang maot. Mang Akim ngadeukeutkeun leungeunna kana biwirna, katempo rada asa-asa rek ngegel teh. Sigana sieun teu karasa nyeri. Tapi saterusna gowowok Mang Akim ngagegel leungeunna sorangan. Aduh, jadol teh nyeri.
kuring masih hirup. Kuring masih hirup. Hore. Sarkona, maneh tetulus jadi randat teh. Teu sirik Mang Akim ajrag-ajragan bakat ku bungah. Sanajan cipanonna mah cirambai bakat kunahan rasa nyeri dina leungeun urut huntuna sorangan. Alhamdulillah Gusti, abdi masih dipasihan hirup. Nuhun Pak RT, nuhun Jang Suma. Mang Akim sujud syukur. Tuluy ngagabrug ka Pak RT jeung Jang Suma bakat ku bungah. Anya sami-sami Mang. Kasisi heula Mang. Sok reureuh heula. Kuring rek narekahan heula sidik. Tuh can eling. Cek Pak RT. Mang Akim neuteub sakedeung ka sidik anu nangkarak di gigireunana bari teu usik malik. Tuluy Mang Akim ka sisi diuksila deukeut Juragan Barkah. Pak RT dibantuan ku Jang Suma nginumkeun cai meunang ngajampe ka sidik. Tuluy embun-embunana diceuceuhan. Ngadadak sidik ngorejat hudang. Sidik gegerem bari panona buringas. Dua leungeunna nyakaran samak ampar langgar. Nampok kitu teh Pak RT jeung Jang Suma ngarenja gereuwas saduana gancang mundur. Sedengkeun jalma anu ngariung lainna kalah kah harudang tuluy maju ngadeuketan ka sidik. Lain sidik sigana nu datang teh Pak RT. Cek Jang Suma. Anya Jang, lain sidik ieu mah, tapi jurig nu rek ngagoyahkeun iman urang kabehan. Walon Pak RT. Kasarumahan eta mah Pak RT. Cek Mang Ade. Kasurupan aya ge Mang. Cek saurang warga sejena. Saha anjeun? Tanya Pak RT ka sidik anu harita masih gegerem. Samak mah geus rangsak sararoeh balas dicakaran. Maneh hayang apal ka kaula? Kaula anu katlah dongga bau. Ti bangsa naon anjeun teh? Tanya Pak RT deui. Kaula bangsa genderuwo. Si horeng nu nyurup dina awakna sidik teh dongga bau. Manehna ngahaja nyurup pikeun nyingsieun ka warga lembur. Pak, sigana ieu mah genderuwo anu keur peuting teh apa? Cek Jang Suma ka Pak RT. Enya sigana mah Jang. Walon Pak RT. Bari taki-taki paur sieun dirontok ku sidik. Anu harita geus nangtung ngajega bari nulak cangkeng. Kunaon anjeun nyicingan waruga batur? Hayoh gancang kaluar ti waruga ieu budak. Cuk Pak RT ngawani-wanikeun maneh. Sabenerna mah hatena rada sieun. Sabab apal genderuwo anu keur peuting teh kaasup genderuwo anu sakti nu hese pikeun diusirna. Nyakumaha kaula. Rek cicing di mana bae oge. Emangna anjeun kaburatan ha? Hayang kaula pindah ka waruga anjeun atawa ka jalma anu sejen? Walon sidik
anu sorana geus rubah agem handaruan bari neuteup nguriling ka jalma anu keur ngariungna. Atuh warga lembur ting halemir paur, sieun makhluk nu aya dina warugana sidik pindah ka manehna. Hiji-hiji malundur lalaunan. Sebenarnya aya kahayang naon tepi ka anjeun ngaganggu ka kami teh, Ceuk Pak RT deui. Perlu anjeun nyaho kaula teh nu ngaguguh tangkal cangkring nu aya di sisi walungan Ciwidey. Ti baheula mula ieu wewengkon teh minangka kakawasaan kaula. Karuhun aranjeun anu datang ngababakan di ieu tempat tepi kajadi lembur. Geus ingkar janji, wajar lamun kaula ayeuna nungtut ka aranjeun sakabeh minangka anak incuna. Karuhun kami emangna pernah neundeun janji naon ka anjeun? Ngaliwatan saurang kokolot anu bisa cacarita jeung bangsa kaula. Karuhun anjeun menta idin ngababakan di dieu. Ku kaula diidinan sabab harita maranehna mere tumbal munding bule sajodo. Sakabeh warga nu aya di dinya ngan ukur ngadengekeun. Sanajan ku kaula diidinan tapi na aya syaratna. Syarat kahiji, ti wates tangkal sawodu aya di wetaneun lembur tepi kawalungan ulah dipolah. Kudu tetep jadi leuweung sabab kaula teresep kagilidig teu suka kaganggu ku bangsa manusia. Syarat anu kaduana, karuhun anjeun tepi ka anak incuna kudu nyuguh sasajen unggal peuting jumaah di handapun tangkal caringin badag di sisi walungan. Dua syarat eta dilaksanakeun ku karuhun aranjeun tapi nangan ukur sababaraha bulan. Sanggeusna eta pleng eueuh deui anu nyuguh. Dongga bau genderowo nu aya dina ragana sidik teh terus we cumarita. Ku kaula disabaran tapi maranehna laina inget kalah ka beuki poho sarta ngahajakeun. Wates lembur belah wetan dibabad, dicaangan, dijadikeun sawah jeung kebon. Tempat reuruh kaula digilidig unggal poe. Kasabaran kaula ayeuna geus beak. Pak RT unggut-unggutan tuluy pok tumanya deui. Jadi kahayang anjeun ayeuna kumaha? Kaula nungtut aranjeun sakabeh pikeun ngalaksanakeun janji karuhun anjeun baheula. Ti semet poe ayeuna ulah aya nu wani-wani nincak ka wates lembur belah kaler. Nyaeta watesna tangkal sawo tepi kawalungan. Tempat reuruh kaula embung kagilidig deui. Kaduana tiap peuting jumaah kudu nyieun sasajen anu lengkep tuluy tundun di handapeun tangkal cangkring.
Pak RT ngahuleng ngadenge pamentah si Gendorwo. Asa seunggah pisan pikeun diturutkeunana. Pak RT ngareret ka Jang Suma. Jang Suma gancang ngaharewos ka Pak RT. Ulah disatujuan, Pak. Eta mah ukur tipu daya bangsa jin. Jijieunan manehna hungkul, Pak. Anya Jang, kuring ge teu panuju kana kahayangna. Lamun warga lembur teu meunang nincak ka beulah wetan, atuh bakal bubar lembur urang. Kebon jeung sawah warga anu lega teh ayana di beulah wetan puguh mah. Pak RT ngarenghap sakedapan, tuluy nyarita deui. Sabab deukeut jeung walungan, moal hese ku cai. Barina apanan walungan teh jadi sumber kahirupan warga lembur, pikeun nu tani, pamayang jeung kagiatan sejena. Jang Suma unggut-unggutan bari tarangna katempo kerung. Salian ti eta, lamun urang nurut nyuguh ka manehna, sarua bae jeung urang teh nyembah sarta nurut ka bangsa jin. Kaituna bakal bengkok sinembah. Lila-lila mah loba jalma anu muja muhit ka bangsa jin. Bisa sasab kabehan, bahaya Jang. RT, naon siah kalah kak kecewas-kecewis haharewosan? Jawab, naha anjeun jeung warga lembur satuju pikeun ngalaksanakeun janji karuhun anjeun ka kaula. Sentak sidik anu kiwari mah panonna katempo burahay beureum. Hampura Genderuwo, kuring teu pernah meunang amanah ti karuhun kuring ngeunaan janji anu disebutkeun ku anjeun bieu. Ceuk Pak RT tuluy ngabagi paneutupna ka warga lembur nu aya di dinya. Kumaha sadulur-sadulur kabeh, naha aya nu ngarasa pernah katitipan amanah ku kolotna atawa ku akininina yen ulah nincak ka sisi lembur beulah wetan, sarta kudu nyieun sasajen pikeun nyuguh di handapeun tangkal cangkring. Teu aya Pak RT. Teu aya. Nya kolot-kolot kami teu pernah nyaritakeun ngeunaan hal eta. Warga nu hadir di dinya raong ngawaralon. Pak RT neuteub deui ka sidik anu keur kasurupan. Anjeun bisa ngadenge sorangan, eueuh saurang ge warga lembur sugih mukti anu ngarasa pernah kateundeunan carita atawa amanat kawas anu ditungtut ku anjeun. Jadi intina eta carita teh ukurekaan anjeun hungkul, sangkan kami nurut kana kahayang anjeun. Boa-boa anjeun mah aya anu nitah, sangkan kami teu nincak sisi lembur beulah wetan. Sebutkeun bae saha anu nitah anjeun. Hahai tot waktosna dulur dangu sadaya teu nyekapan. Emang tunda heula ieu hanca dongeng semet dieu. Mugia urang tiasa patepang dangu di cariosan anu salajengna. Tangtuna ulah eureun ngadua di dieu urang sasarengan.
mugia dipasihan yuswa nu panjang tur barokah kitunya tepanjang umur mah atuh moal patepang dangu deui urang teh. Hai tot Mang moal bosen nyuhunkeun dihapunten sareng nyuhunkeun dihampura tina sagala kalepatan oge kakirangan. Boh dina medarkeun ieu dongeng atanapi dina ucap kecap bahasa Sundana. Urang pulungan nu sarae nu baragus nu endah nu baikna. Urang alungkeun anu barututna. Mang saja undur diri. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.